anu jual sepi ieu teh saha pula anu bade ngahiburan dina raraga Walimatul Hitam Chef Afif Haidar Kamil putrana Bapak Denny Sulaiman tewa apa dia teh Citra Senagiri harga tiru putra teh uluh baingan nganggorak sukan harurung harenang benten-benten sisa saripula urang sambut kumariah jual kawitan deui mah dia bisa barangkan jati lelaki Warisan pujang gaurang nu wajib dipusti-pusti kan kamana eta teh klon Tontonan jadi tuntunan untuk anak kesayangan belajar sekar katut niaga di kampung haturan menawi bahan katampi menawi mateh dia acah yang bahan katampi dengan ubana ayeuna kelarga sania surani urang bapak yang sami samwirasa Bapak Denny Sulaiman ilmu yang sesagana menawi macet Afif Haidar Kamil bahan katampi isin nama sakalintang wajah cep kundala kumargi sisip kumarati kumargi sisip kumarati nanging di do STIs tekenging mah dipandah deui
Ariri sarining gending halangan adi api wulan Kolenya keluarga besar sebu bekalan dadep niulan mun urang eling wiwitan nyalindung abdi ka Allah tina panggoda setan nu dilaknat Ya sholawat, sholawatan, ya barokah berkatan. Muhammad Rasul Wa ala alihi wasallam. kalayan nyebat asma nu kagungan sifat murah sifat asyik Wasagungan mantenan, asyik kagungan anjeunna. tebarkan sadaya alam Mengutus Nabi sadaya puji kagungan Allah Pangeran umur bangsa daya alam Ka Gusti abdi ibadah Ka Gusti abdi nedapi tulung Mugi Gusti Maha Suci nang payungan nu kagungan dinten pangbalasan mugi Gusti anu suci ka abdi sadaya maparin jalan nu sampurna nalika maparin nikmat ka jalma anu ti heula sanes maparin laknat kanu salasana Urang wajib kumarima kenapa pasten tumiba manusia teu kumawasa anginku kesah anjeunna. Purwa mentra winulan sastra tinuara alon panjang ing awuwus sinenggihing kanda purwa lantara basane kanda opo kidaran kanda iku carita purwa wiwitan tara iku patempatan tempat opo mani patempatan dianggo jejaran sinarita boten wonten malih Tuh di mana sareng saha ulah di salebeting padepokan Parewana yege nu pernah di alas Saptarengga olaras hiji patempatan kurang ngatik pangarti neang pangabisa yege anu janten pini sepuh kakasihipun begawan abiasa bola anu dinadanget ayeuna kasumpingan ingkang buyut di kadaerahan Plengkawati nyaeta Raden Abimanyu yege kawuwuh ulu cupu Pandawa Ki Semara Badranaya anu sami lenggah ngantos dawuhan begawan abiasa
kuya pertapaan aja ajar kang Linawi kuya pertapaan acara kang Linawi acara kang Linawi cahayana hayun sasmita ayun sasmita sirna yang ngebak sakabe sirna yang ngebak sakabe ya sakabe bisa lebeting padepokan parewana Tuh, inggih. pini sepuh kakasih begawan abiasa Tuh, kasumpingan ingkang buyut Raden Abimanyu ti kasatriaan Plengkawati inggih. kawuwuh Ki Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang uyut itu kayanan watak wantos begawan abiasa dudu wong samanea Tuh, manusa terusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan inggih. tilas raja di negara Astina kapungkur dina gelara Kresna Dwipayana Tuh, anu kiwari ngabegawan tur tak ngatik para santri-santri di patempatan ngandika kawadaling lisan makaten pengandikanipun tuh. dedeh kamca Tuh, kumaha kulan sepuh. nutu disangka-sangka jeung tiduga-duga ku diri kula Laras. asa kagunturan madu karagragan menyampur di kula kamca Ya, nak kumaha kulan. kasumpingan nu jadi buyut kaula tipu serdayeuh negara Amarta Oh, laras kulan. gening katinggal Ya. anip plek payuneun kaula bagea jalu Abimanyu kahareup biuhna Kapayun Aden. kaula nun kula uyut nampi kana pangbagea salira kalayan buyut dalem ngahaturakeun sembah sinungkem kaunyuk panjenengan pujas tuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastaka kasep Tigini. atuh kalih nati eta naon Sobi kulan. tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna utawi tina katamelaran buyut dalem dedeheus kaya patempatan muga be salira tiasa ngahapunten kana kalepatan kaula yu Tuh. kasep timbalan dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura Saling maklum. katuru katutuh atuda Sobi. sidik hidup teh cicing di tengah masyarakat jadi gunung pangauban sagara na pananggehan hamba rahaya Dah. tinang tuna oge
unggal poe unggal jam teh terlepas rupa hal aktivitas di negara Kantenan. wajar we lamun teh mah teu bisa dedeheus ka ieu patempatan Ya. da gening hakikatna hidup teh pan geus jadi milik rahayat Ira. getihna satetes amakanana sadami nyawa jeung ragana Beres. atuh deui jabati eta gedengeunana teh nyaeta urang teh pan sarua sagetih Nya. sidik hidup teh sekeseler uyut Yo. atuh naon kasebutna lamun teh mah kolot dipenta hampuraku anak jeung incuna ku kolotna teu dihampura Tuh. Kantenan. atuh sarua jeung leuwih handap tibatan sato darajatna Teh kumaha kulan? Timala geus bujeng hingga dipenta ngaliwatan lisan seperti kitu dalah dina hentena oge geus ngahampura Langkung ti payun. matur nuwun uyut kalayan baktos bae ti sadayana pini sepuh di negara Amarta nuhun salalager sarea kinanjar kawilujengan yut Tuh. jeung saha ka dieu Teh cobi kulan. lumawi kaula teh nyamper pini sepuh ti Tumaritis Nyampur ka ruhun. Wah Semar Ti geuning. karah Semar ka dieu tepino yu di mana ieu dipengkereun kaula yu Eta we nyangkewok kulan. di tukang teh Semar timalat beuna cicing di tukang Nya. kumaha mun ngareunteut deui Nya. Eta. sakitu kiloan jiga sapi limosin teh Langkung ti sakintal. Yap ka hareup Kakang Semar tong aniprek dipengker jeung ngageblek jeung poek atuh samar katinggalna Beres. kapayun wa aduh aya anak nu aya anak nampi kana pangbagea sepuh sawios dipengker bae simkuring aga ti payuna nu kapihatur nyanggakeun semah pangabato semah kaula aya dina dampa sampean panjenengan ditampi nuhun Kang Semar kaduana ti eta hapunten bilih kirang tata titik duduga sareng priyogana malum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun di kampung nu kajingjing di pakemitan nu teu sapuh sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar mana nu ditedaku simkuring pada saling hampura oke ping tigana simkuring teh nyarangan putrana juragan pangaulaan dedeheusna ka dieu isin mah isina taku margi rasjig dongkapna ka dieu teu babantunan palawija dirorompok agan aya keneh haleuangna eta kolot Aya keneh galindeng nama. bari jeungkeun bae da teu kaula mah teu hayang dibara dibere kolot Beres. ku sehat ku belejagna ku bisa nganjang ka ieu patempatan oge eta teh hadiah anu panggede-gedena keur diri kaula pimalan agan geus jadi hiji kabagjaan keur diri kaula laras lah keur usum naon di ditu dirarompok teh nya keur usum jagong ayeuna teh Ti geuningan. Eta. sareng barudak si cepot si dawala Tuh. Keur panen. ari si gareng si gareng mah ngiring dama ka pangarsa Bapak Deni Sulaiman Beres.
diglosir manehna bagian cutat catet bagian penulisan sareng bagian tugas tagih eta da si eta maka percaya rada galak si eta mah nya tuh nya cocok pisan data dina panginten aya pengalaman janten Bang Emok nya nya sareng leasing nu nya duaan bae nah ada pun anak oge ngiring tuh si cepot laras sareng pun anak duka dua si dawala tuh nanging di luar be atuna sina ka dieu ka jero ampun bilih seueur calacah nya sok di mana malum si eta mah da teu kaur ngadengekeun teh kudu wae jeung udud nya kuntung culcel we kulana teu udud teh jo bibirna teh sok ka mana karep nu nya ngadak error kitu menawi punten agan sawios sim kuring we salaku wawakilna pun anak nya calalager tapi kabehanana ginanjar kawilujengan dina waktos ayeuna teh agan aya kusiwana bagja ceung tansah diajeng-ajeng atuh datang tuna moal aya haseup mun eueuh seuneu tuh moal aya datangna akibat mun teu aya sabab tangtu datangna ka dieu teh anjeun lain kairing ku cai kiih lain kabawa ku cileungcang sabab ai nempo tina beungeut beungeut atawa wujud beungeut anjeun rupa dina pameunteun kulana tina paroman ari beungeut teh buruan hate teh eta lamun hate na keruwet tangtu kana beungeut oge mangaruhan aya riuk kabingung kawas jalma anu teu fokus katinggalna ku diri uyut kasep tagening ai kuwaspada mah nu teh katawis wa nampir rebu nuhun laksa ketika bingahan uyut ku gasik ditampi enggalna ditanya buyut dalam tuh numawi memang aya taroskeun sareng nyuhunkeun doana nya nanging sateu acana ti eta salam baktos ti sadaya pini sepuh Pandawa sadayana apan enggeus tadi dicaturkeun oh atos enggeus teu geuning nya teu fokusna teh geuning nya ari timbalan ari kumalaweung mah kulana kaingetan keneh ku panggung rek runtuh jigana teh meureun laras wa kabayang wae bener numawi dedeheusna ka dieu teh wireh panjenengan dipuseur dayeuh nagara teh uap Prabu Yudhistira nya nyaeta miwarang kaula pikeun tatapa berata nyepi diri ngisat awak yu tuh anu sakumaha sataun sakali diayakeun nyaeta saembara mun saembara teh mah tuh di hiji tempat nu katelah alas tibra anu dipalar teh ngahasilkeun buah anu hade tuh pikeun jalma-jalma anu daek ngaliwatan hese capek susah payah pait ketir lara jeung balangsa tuh mangkehing bakal diganjar nyaeta ngancikna wahyu cakraningrat anu mana ieu saha jalmana anu geus kaancikan wahyu cakraningrat teh bakal jadi hiji jalma satria pininggit sokomo lamun teh ninggangna di hiji aparatur nagara atanapi ais pangampi bakal ngawujudkeun karaharjaanana jeung kemakmuran negara jeung bangsa geuning taku kituna para pemuda-pemudi tina ribuan teh anu kaseleksi teh lintang ti kaula ieu tapi da sanes ordal ieu teh nu sanes ngaliwatan orang dalem laras nanging ku ayana seleksi ieu teh kapercanten pisan putrana Juragan Arjuna anu kapilih taku kituna nyuhunkeun kamandang kalayan piwejang ti salira utawi na doana tuh
sangkan mulus banglus berkah tur salamet dina mangsa buyut dalem nyepi diri ngisat awak yuk Bagja gening Kakang Semar Tuh Bagja. karah teh kitu hidup teh Abimanyu timbalan kaulanun dudu Tuh. abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan Deh. uyah matara TS kaluhur Deh. Dalares kulan. abong kena Pandawa mah bisa kasebut kakasihing dewa ariku kitu teh mah lain masalah gede na kaasih gede na kanyaah dewa ka para Pandawa Tuh. Cobi. tapi dasar tina laku lampah maranehna dina hirup sapopoena teu leupas tina rupa hal aturan-aturan agama jeung dari gama Deh. timbalan luyu kana hukum anu tangtu kena kana aturan malah mandar nu dipentas salametna dunya rawuh akhirat Tigini. ayeuna gening nului katurunanana nului ka seke-sekelerna malah mandar muncek legegna mah kaderisasi Tuh. Lares. bagja nu luar biasa eyang ngilu reueus uyut ngilu bingah nanging parendene kitu uyut meureun sasireun sabeunjeureun rek mere papatah jeung piwejang malah mandar sing nepi kana mamarasna Deh. Tepat. timbalan tagening laras sabab naon sabab ai pangeran mah teu pamilih sistem kasep Nya. sing saha jalmana anu daek susah payah pait ketir lara jeung balangsak dina merjuangkeun hakna kalayan bisa nempo dina aturan manjeuna malah eta bakal diganjar kasalametan dunya jeung akhiratna Tuh. Lares. lain ukuran beunghar Sanes. lain ukuran jabatan pangkat jeung sajabana tapi ukuran mungguh anjeunna mah nyaeta keimanan jeung katakwaanana Deh. Eta. timbalan nu matak dina iman jeung takwa ieu lain urusan manusia pikeun meunteun jeung nilaina Tuh. sabab eta teh hak prerogatifna pangeran Tigeningan. teu saeutik apaan jelema loba ku pangabisana elmuna luhur kadang-kadang ka jelema anu tara daek salat amak-amakan Deh. Nya. kadang-kadang kanu teu daek zakat oge cegekan jeung ngewa Loba diomongkeun ya. ta eta teh sarua jeung ngahakiman diri batur padahal dina saayat 2 ayat teu aya pikeun ngahakiman diri batur aya oge ngahakiman diri sorangan Deh. Lares. sabab moal aya nu apa kana tapak meri dina leuwih moal aya nu apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna di dieu meureun ai ngaran-ngaran hate mah eta mah nyaeta koreksieun diri sorangan sabab anu apa diri sorangan kene Nya. timbalan Tuh. nu matak di dieu ngaji ulah kaluar tina diri lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar dirina Nya. saheulaanan tingali mah diri sorangan Nya. aya naon jeung aya saha geraprak gerap panggihan cirina satangtung diri Tuh. Ieu bulan. sabab dina diri urang oge Tuh. ngajenut-jenutna jajantung ngalirkeun getih ti luhur ka handap gular gilerna panon awasna mata robahna leungeun lengkahna suku jeung dengena ceuli eta teh kapangurusan aranjeunna hungkul alat monitor jeung alat deteksi anjeunna Lares bulan. nu matak yakin yen pangeran mah maha tingali bujeng hingga kana lengkah paripolah manusia kana uteukna ati uningaeun Tuh. Waspada bulan. waspada
Kana kelet. rek teu kitu kumaha da deteksi dina diri urang loba Nya. timbalan Sakala nyampak. ngan dina lebah dieu hidup rek init kaelas ti brasara malah manar nu dipenta teh nyaeta hiji mustika wahyu cakraningrat tah dina lebah dieu niatan heula anu hade Teh. niatan anu hade Pagehan heula kulan. innamal amalu biniat setiap niat kumaha amal Nya. timbalan kahiji niatan dina hate kadua ulah hayang komo embung Teh eta. Nya. ulah wani komo sieun Ulah mawa maksudna lamun anjeun tatapa berata bari jeung aya pamrih menta wahyu cakraningrat supaya asup ka diri anjeun hatina teh saacan tapa geus gagal ya gugur memeh tempur teh kitu. hartina katumpakan ku kahayang Nya. timbalan tong bujeng hingga kitu tina ibadah we salat we anjeun dekul tapi niat anjeun hayang ka sawarga dosa teh Nya atuh. geus salah sajajar jeung jual beuli nu kitu teh tah ieu teh sabagian tina ibadah Laras. ari ibadah teh nyaeta migawe naon rupa hal aturanana jeung daek ngajauhan kana lupa hal laranganana komo bari jeung anjeun teh hiji gegeden tina gelar daerah ka Dipatian Pelengkawati adipati anjeun teh Kepala daerah kulan. kepala daerah muncek ayeuna nama bupati Bupati eta. timbalan tah nu matak dina lebah dieu sajajarkeun salaku anjeun jabatan salaku adipati kudu loyog jeung kahayang anjeun menta ieu wahyu cakraningrat niat naon anjeun ka ieu wahyu teh Tuh. Laras. lamun niat hade anjeun pikeun mingpin nagri ngolah nagara bari jeung kancikan ku wahyu cakraningrat maka munglus banglus berkah jeung salametna bakal kajamin Dia eta. timbalan nya dawuh sabab dinten teu oge sok loba kacaturkeun Cobi bulan. nu teu hade omongan-omongan ngeunaan pejabat-pejabat negara Anu matak silung teh. tuh kecewas-kecewisna lain urang kampung wae Sanes bulan. tukang beca oge geus ngomongkeun politik Geus palalinter. geus palinter Nya. sabab naon rek teu pinter kumaha atuh media informasi di mana-mana boh digital boh koran Sarana tos nyampak. sedengkeun sok nenyo para pejabat anu sulaya tina carita anu janggina teu ngabukti anu tungtungna balukarna rahaya teu percaya ka para pamimpinna Iya bulan. Baru kan tengah timbalan nya dawuh rek teu kitu kumaha atuh tingali ku anjeun meureun kasaksi ku diri anjeun teu cara memeh kampanye daek apruk-aprukan ka unggal kampung Dia eta. teu cara memeh kampanye daek aprak-aprakan ka unggal padesaan baligo pagede-gede pandidinya murulukna janji naon janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus jadi culang cileung neangan paokeun Ya, kalah rek secara mande bulan. Nah, nya timbalan culang cileung neangan paokeun jara digarong jara dibangsat ya. tak di dieu kriteria jadi pamimpin hartina teh ulah neangan pamimpin anu borangan Tuh. ai borangan teh sieunan sieun lain ku jurig sieun lain ku uka-uka tapi sieun di dieu sieun teu beunghar sieun teu gablek pamajikan geulis sieun teu gablek mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara anu tungtungna teu nyaho duit nagara teu nyaho duit rahayat kadangkala dihakan ku manehna Ya, eta. Neang untung tina enteng teh. timbalan nya dawuh kitu Teu geuning. agama dipake kedok Oh,
agama dipakai kedok loba kacaturkeun gelarna itu gelarna ieu nya teu nyaho geuning manehna sok ngahakan duit hibah laras kula nya nya pagede-gede oh laras kaulanun tah nu matak sok niat anu hade kaduana barengan nyaeta ku bersih hate ku jemaah sabab qad aflaha man jakaha hak didinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema anu geus ngabersihkeun hatena tuh laras jelema anu bersih hate teh teu aya gantar kakaitan anu awon di mana datang papasten hade prak manehna syukur datang papasten goreng prak anjeunna geura sabar sabab hade goreng papasten ti Gusti pikeun ngandelan kaimanan urang jeung katakwaan urang kana murbeng alam Tigini. eta laras timbalan aya kaulanu tak ieu teh pagawean jeung proses urang hirup ti mimiti ayeuna nepi ka urang jaga perlayana atawa paehna teu lain yang nyaritakeun bener boga rasa bener hirupna henteu ieu mah saling elingan we saling geuing we saling oboran nya timbalan kaulanun sakitu dieyak tuh ayeuna sok niatan anu hade jeung ulah wakaf pamrih gawe heula anu bener nya sabab hukumna teh papanggih-panggih ajang mun panggih keur si ujang teh kira jang-ajangan bulan timbalan jadi pepanggih-panggih ajangnya dawuh ngan saacan ayeuna init kaditu kalas di Brasara sok bebersih heula wudu heula di pancuran Talaga Arum susuci heula nya susuci heula tawiskeun urang teh teu boga naon-naon ngarumasakeun diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kagungan anjeunna wungkul hatina teh pasrah jeung sumerah awak urang dah eta bulan ora kapinu gawe kaulanun nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan yut kana rupa hapi wejangna teh gening tetebih tina dugaan teu anggang dina sawangan sadaya pini sepuh Pandawa oge burat badag nama eta nanging dina lebah dieu nyuhunkeun doana doa eyang aya digedengeun diri anjeun laras nyarengan saban lengkah saban paripolah anak incu oge yakin hiji kolot mah tangtu ngadoa anu hade nya taya anu awon kula timalan wah kulan oh urang dienggal lumampahna ngabujeng kalas ti Brasara sae mangga teh ibu jeung engalna buyut dalam sejalu mampah yut kalayan bade bebersih oge sakantenan we bade pamit di pasantren jik init beral lumampah sing tenang sing lancar ora kapinu gawe permios yut beral lumampah lugan miraya lumunur wiwit di wilayah rana lugan miraya lumunur wilayah rana wilayah rana payus ayat di sepuh layak ayat di pandita ginding ayat di rasi teh geningan kewas tur pantes eta kasauran teh Semer kulan wajar daka anak kaula nya komo kabuyut atuh kabuyut mah wajar kanyaah teh da kulantaran aya getihna nya tapi anu pantes jeung payus mah lintang ti diri anjeun tuh naon nu cobi kulan teu hir walahir ya eueuh dulur eueuh baraya tapi teu leh ngesto barijeng dibarengan kabersihan hate teu leh ngiclik we satia istuning balungbang timur nu katinggal ku diri kaula lain nginjem ceulik nginjem panon kaula mah pan ti mimiti kaula bujang teh jeung anjeun teu tara tebih kulanya ikhlas tina pengabdian teh kaula teh diajar ka diri anjeun uluh teu geningan naon kasauran teh nun nya kalangkungan teuing taeun teh da sim kuring mah kadar jelema buburu
kitu teh kulantaran digaji percaya ka diri anjeun Teu geuningan. geuning kitu ka anjeun mah teu ngarasa kasaingan ku budak teh Tara ngalasula deui teu ngarasa ngarasula ongko teu weleh ngadidik ngatik bari jeung lemes ngaliwatan bahasa silib sinir sastra jeung sunyata Teu geuningan. atos tong muji kitu abis gede hulu simkuring Bisi irung ngarabehan ke. wayahna we ulah kapalangnya bela ka Abimanyu tuturkeun ku salira tangtosna Dah, lar. ka mana barudak cing hayang panggih kaula Asa sono pasae mangga jang Ulan wa. kakang silaing kade kitu cu Oh mangga kulan. disauran ku sepuh deui jang Sae kulan wa. Akang uy engal itu disaur kulan. Disaur ku kasepuhan engal cenah saurna. rek naon dewek dititah ka jero Aduh ka aya priogi we panginten kulan. geus biasa ai kolot geus beres masamuan teh dititah ka jero ai teh geus kawas babu we silaing can bisa tumpah-tumpah Teu bisa adaptasi. can bisa adaptasi jeung wiwaha kelanan aya abi ka satuduhna kitu eta sugan tah di dieu tong suudon teh Ya, urang goreng sangka teh kitu. emang bapak rumah sakit itu entah tong amak itu Sahal biasa saja nya santuy we. jangan pakai urat nya. bisa rutuh deui panggung kumaha ieu kucunging sia Ayo ke ancako. punten we sepuh heuk teu nanaon naon heula ieu teh Pak naon heula itu unyukan ka sepuh palai tepang Nya. oh teu barang bere kitu sangerakeun belegug Jo kadinya we pikiranna. digawe teh pamrih sia teh Nya kasih dawat kita kade gitu siap gak lah gandeng nya. naon itu deh montong cacara wokar matak naon kedekatan jandela pantau sih teh Matakna nyolongkrong ka hareup. ieu teh pasantren Da lain di leuweung ieu teh atuh. kalau cacara wokan we sih teh Bogo da ka dimomong. jangan marah-marah wae ka anak teh Oh, hayang anak dengar kalongeun hayang saliweura. bejakeun ka Pak Dedi sia Pak Dedi yeuh gandeng atuh Sieun beres kolot oge. Gitu anak yang bapak teh gitu bapak kadung teu dicangcang poe kamari ku aing Nah, tuh akang. meureun-meureun aing meunang daging kurban ubu dah ke lain kuna naon aing unggah ka bagian karcis unggah ka bagian tulang na we hayo gegedeuna mah ku panitia daging degening Tulang di jeroan akang. dari mana-mana heeh hulu Doh naon akang? nepi kaki ieu bujur Mau ke jeung diusapan. Oh, dibuka tela mosir hungkul gajina teh pasti. pasti atuh Mau coba janon akang. gendut kieu di tukang dengklang dihareup bureuteu digigir Kumaha di buncir buncir. iya jelema penciteun deh sia teh kakolot ngomong kitu teh sia bapak teh Doraka akang. hayang disapa jadi batu beureun ku aing Ayo jadi malin kunang. pada bijakeun ka Pak Dedi ku aing cicing sia pada di Pak Dedi we teh Sieun. Alah. Aduh. nyangakeun sembah pangabakto sepuh ditarima damang kulan hibaring pangestu kumaha maneh cekap dina waktos ayeuna teh nya di mana wae maneh dawala dan ninggal itu ngali ustad-ustadzah anu nuju Ngaderes. ngalalajarkeun murang kali diajar ikra kulan Nya. resep di dia memening asa isin sorangan abdi teh nanaon nyai barudak dugi ka kelas SD oge tos haratam Quran ai abdi nembe ieu we Al-Baqarah ge can tamat-tamat eta teh muhun kulan kaugar ku pagawean we da abdi teh heueuh teu naon Apal teh kul. keun bae nu penting mah najan bari jeung geus telat nu penting terus diajar Nya. samuhun kulan Eueuh ilmu panuh. nya nuhun we kulan resep pisan etang-etang kapayuna tiasa abdi jadi siswa di dia Aduh. Nya. jadi santri kitu ta da kopeana mah tos gaduh abdi teh
kantun kokona jeung gamisna Nya, kula eta. Aduh. nya nuhun we kolana geuning Loh. mana we teh sanes sepuh Loh. punten kapengkaran Bapak ih teu nanaon jang hapunten bilih cologog abdi teu nanaon cu Nya beda. Bapak sing sehatnya Pak amin jang Loh. kalayan abinya ngakeun sembah pangabaktos kaunyuk Bapak nah siapa kejeng nyembah sagala seundak abi teh ninggal Bapak teh asa ninggal sawarga Nya atuh. nah naon saya ngomong kitu apa cek keterangan oge netelakeun Kumaha? yen pangeran moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampurat diindung jeung bapana Da eta. nu matak abi ninggal Bapak teh asa ninggal surga Nya. bilih abdi ngaraheutan kana hate Bapak Bisinya. ngoet kana hate ngeletikan kana hate Bapak muga Bapak tiasa ngahapunten margi abdi teh rumasakeun dikikirik nepi ka jadi anjing teh can bisa mulang tarima Can bisa tanpa la mulang tarima ngan ukur ngahese capekeun jeung nyusah payahkeun can tiasa bebela kanu jadi Bapak aya anak beda adina. anak aing sia teh jang Beuh. Oh. Nama ke jeung Sumiduh akang teh. Aduh, acara termehek-mehek gitu. Buat saling mewel gitu. Aduh. Ayanak nuhun jang. Menikah asa genah kitu ngadengena dewek jang. Mata Tapi kita. sami Pak, hapunten abdi hampura dewek oge ujang. Sekalian we liput ku abdi itu. Nyok ieu mah bawa kamera aing ieu. Bawa handycam merenya. Iwati siawe anak dewek anu soleh teh cu. Coba. Aduh. Coba. Naon akang? Aing dipandang naon. Dianggap naon? Ujarkeun si dawala nu pangsoleh na aing. Astagfirullahaladzim. Duh. Nepi ka kieu nasib. Nya. Aya naon Bapak teh ngahaturanan linggih abdi. Aduh. Itu yang disauran ku sepuh. Pan hade ku basa goreng ku basa datang urang teh parantos katingali tarang atuh ulur oge kedah katinggal punuk pomohon atuh Pak katali paranti diange heueuh atuh Bapak lenggahna dipayun geus sok we si laing jang saen kuna naon bisi kabauan ku abdi teu naon jang naon Duh. da si laing geus izin heula ka dewek Nya. mun kitu si laing jogek diuk bari jeung teu basa teu carita eta dosa Dah, doraka. tak modal aja sia tak dosa gitu teh. Tuli teuing aing Ya, antep. awas mun aing gajihan ti Bapak Deni Sulaiman. Aduh. Pan aing teh bagian cerita rokok ieu teh. Eta teh. Aduh. Abdi dipayun wae Pak, heueuh sok jang. Raka Prabu punten ye. Goh. Masih wae goblok ah. Makan-makan wae tuh lanceuk teh. Bener Nya. benernya. Puntennya Pak, heueuh jang. Punten sekali deh Pak, heueuh sok. Sing merendah. Duh, Pak. Punten teh kakemot teu naon jang. Seungit hitu sia teh jang. Coba. Pajarkeun teh harum. Lamun aing nu hitutna mah teh digamplang beut aing. Moal teh dijemel akang. Bawa aing teh anak tere jigana ieu. Pirang. Asa diapi lain kieu aing duh. Punten Pak teu kahajat teu naon jang. Teu naon jang. Bagja si laing cirining si laing teh sehat lamun sakitu teh cu. Nya. Marukana kumaha di rumah sakit mah jelema dioperasi teh kunungan hitutna. Nya atuh. Nah, yang naon nungguan hitut eueuh gawe. Cicing siapa ngomong siapa? Ya dong gue. Jempe. Tuh, nya kaing beda. Beda kan. Punternya Pak, heueuh jang. Rada sinis merenya. Haduh. Bingangang amarwata suta bingahna kagiri-giri abdi menika percaya keneh geni ku juragan Pandawa sadaya. Dipercaya keneh damel di seke seler salira sepuh apan tina rupa hayasa jeung karya mararane Nya. kitu klannya nuhun kitu mah Dina pagawean. nya lain menika abong kena sapustuan turunan salira sapatos salira we geuning Nya. naonna teh seun Abimanyu Mohon. kasepna bageurna Tamleng we kulana. nya Segala rupina. dedeuhanana Berehana. itu ieuna eta teh mohon kulan Doh. nya ku kituna abdi oge da moal bade ngijing sila bengkok sina mah kulan dunungan teh nya
Madeg baha. Abi mah tibatan ganti dungan kajian ngabeca abdi mah. Ya Nya bener. moal karombongan anu lian ka salirawe. Mal Nya kitu kulan. Ayeuna bade nyerangan ka alas di Brasara. Ya. Doana we kulan ah. Abdi oge bade ngiring diajar. Apan saur salira teh mah geuning lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali sanes. Iya. eta Nya atuh etang-etang abdi teh ka angin-angin atawa ka heor-heor ku Wahyu Cakraningrat mun teh mah dunungan kaancikan. Heeh. sugane ka simeuhan. Sok we bisi maneh rek ngilu diajar oge atawa kumaha. Nuhun kulan ah. Kitu ngalak ka romahna jeung sapaatna. Ya. Mangga atuh permios ah bade wayah kieu keneh abi bisi kapegat bisi aya nu icalan di pasar da kedang ngalakungan pasar ieu teh. Nya atuh malibur Iya. kadinya kulan. Pasar Banjaran kadinya. Nya Jalanna teh kadinya jalanna teh. Pasar tonggeng. Da ka kaler mah ka Mangun Jaya teh. Mangun Jaya. Nya. Beras Mun teras terus ka Kiara Payung. pohon. Nya. Kedah ka Banjaran gitu ta. Ngan sok wayah kitu tos rarecok itu nu icalan. Oh nya. Ayam potong. Nya. Eta nasi uduk wayah kitu. Baruka teh. Eta teh mohon kulan. Tos open Kupat tahu sok ngagupayan ka abdi teh. tangkoah. Nya. Abdi teh meungpeun we ah dipeureum-peureum. Tapi najan dipeureum-peureum oge ding teweleh we ka abdi teh ngagupayan mang nawala ieu geura jajan heula ieu. Dong. Rawasan heula. Raosan heula meungpeung haneut. Nya. Nya. Komo subuh-subuh mah jeung tukang tukang balok, Tukang kue balok. kue balok. Nya. Aduh manis pisan jeung teh manis teh. Alah. Nya. Kasenang teh teh. Komo sate. Atuh lain meuli nu mawi can gaduh artos abdi mah. Oh, Nya. Kewe jaga ka payun sabatai upami tos gajihan mah. Saya milik nama gampang. Oh, ngerti. Oh, kahartos. Kahartina aing bet butak atuh ieu teh. Bet lemot kulannya. Ieu kerjajan ieu. Naon? Jogolo sore wang. Bisi maneh hayang nasi uduk, Ya, kue balok ieu lumayan 100.000 ieu. lumayan. Naon ani teh? Aduh. Da teh susungkeunan abdi mah. Mun kabina-bina teuing saya teh da abdi ge gadung kewe jaga. Ieu lumayan ieu. Naon anak gituan sagala nuhun katampi ku abdi atuh. Oh, ya. Adi Ngomongkeun naonan tapi beuring tarima dicopot duitna teh. Daras Ribut nerima wang tuh. nya. Kuat kitu si eta. Karek oge panggijo hahasilanna ya aing. Doh, aya Kang Unus. Nuhun kulan duh menika anyar keneh 100.000 na ieu. Heeh. Pamere ti kolot-kolot anu santri ka ieu patempatan. Kitu teh? Ya. Milik Pak Jang. Tah kitu ai budak soleh mah cu. Rezeki anak soleh. Beda jeung budak jahanam. Kaing teh. Manteu, Kang. Diasupkeun barak tinggalikeun dewek. Cina diajar push up. Hayu atuh Pak, hayu Jang. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa tepang deui. Ya. Mudah-mudahan panjang yuswa ageng barokahna. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Permios bra. Hayu Pak, heuji Jang. Doh, mas naon? 100.000. Waduh, beres. Milih. Hasil, Akang. Sakuan asok aya nu sirik Nya, kan. kade amankeun, Akang. Aya nu mencerong seukeut kana duit abdi. Oh, eta teh. Doh. Jeung ngareret Yang sagala. kabitaan. Oh, nya. Nyawel gadot si goblok. Heeh, kalanjut. Kosri kakak kaing deh. Luh. Jazakumullahu khairan katsiran nuhun kana kasayanana kapunana tangtos nasim kuring oge sok kaasaan rezekina pun anak teh nu. Nya. Ini. Sim kuring oge bade permios dina wangkit ayeuna. Nya bagja ieu. Keur Kakang Semarkeun bae nya 100 oge. Uluh. Tuh geuning. Naon teh? Keur jajan ieu keur Kakang Semar. Wah, hasil be. Keringkaan wang Ya. tuh. Aya bahan yang kabagian ieu. Pasti. Ya, pasti. Ngantri gitu mah Pasti. kepakean. Ieu teh Kang Esim kuring nya. Uluh, aya anak. Meh teh disangka-sangka jeung didoga-doga nuhun sepuh. Nepi ka ngalegis. Tiasa Esim kuring meureun jajan sate. Jajan sate Jik jepret. init bra lumampah. Sae permios nun.
Bra, sampurasun rampes. Wah. Aduh, hasil wah. Sakali deui wah. Naon? Aduh. Naon? Pasihan deui nya. Kira aku poek di kadek makolot. Aduh ulah atuh. Ulah. Panas ka anak teh lain kedua mah barang bere. Mun urang mamere. Heeh. Oh. Cing kumaha ieu cenah moleh tuh. Jos dakep we Bang. Sim kuring oge bade sami ah. Duh, Sarwana. jos sami. Nya tang tos biraku ai pun bapa angkat. Sidawala ini piraku abi teu mios. Nya pira-pira Iya. cicing atuh. Bade sami we ngiring jajab juragan Abimanyu putra juragan Arjuna ya. Tang tosna bade wayah kieu keneh bisi ka pegat ku nasi uduk. Mimitina tah. Rek kuna naon ka abi mah da abi mah seueur CS atuh. Nya loba sobatna. CS teh sobat. Nya. Jeung rekan-rekan. Marukana saha teh si Cepot teh ya. Wah. Cing alat curugna teh. Anak buahna Bapak Deni Sulaiman di pada apa ka abi teh orang gembor. Nya. Ya. Pasti atuh. Gitu kulan. Naon teh muhun abdi. Pak Deni teh Pak Deni, Bos Deni nu gaduh grosir. Nya Bos Deni. Kasep anjeunna mah. Cahayaan. Nya Nya gagah om. istrina ge geulis, bagur. Aya meureun. Aduh. Nya. Naon sia jo aya meureun we. Tepung. Nya eta kitu ceuk batur. Cek Ku bager-bageurna heuh. Nya. Kitu abdi mah. Aduh. Da anjeunna mah teu kada dipenta jo solo-sore artos teh eta teh muhun. Nu mawi sim kuring oge duh asa aurana teh jiga salira pisan kitu tah. Golosorna artos teh kutan teh muhun nu mawi teh oge heuh syukur kitu mah. Berehan na waktu sayeuna Nya. aku kituna sim kuring bade permios atuh heuh. Jig init beralu mampa. Tangtosna seueur luka liku di perjalanan. Nya. Nya Loba sumpang simpang. sumpang simpang kaitu ka dieu da abi mah kitu pami teu gaduh artos teh sok nyungkeun cai kitu ta. Nya. Sate mun abdi ka jami-jami nu caket eta oge heuh. Kaliwatan. Sim kuring dina waktu sayeuna Doh. bade permios heuh. Salira sing panjang yuswa ageng barokah amin. Atuh sim kuring oge sing salamet ya. Kapayun sing tiasa ditepangkeun deui amin amin. Buru-buru gerak pakai senal. Bade permios abdi heuh jig init beralu mampa. Nya. Siap atuh ayeuna waktu sayeuna sim kuring bade permios ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Gerak pakai senalna. Upami kana kadur siap salira. Sia teh geus assalamualaikum ieu teh. Mun hilap kana kadur siap teu. Beuki ke upami panen ku abdi. Wah. Na meula kadu. Ai meula kadu mah acan ngan nembe niat abdi teh. Antosana 5 tahun lah gancangna lah. Nah, ai sia. Sanes hayang tuang raos abdi mah. Heeh. Kitu kulan. Heeh. Upami kana jengkol resep jengkol. Doh. Beuki ngan kaula mah dikurangan we bisi jengkoleun. Oh nya ulah seueur teuing ah. Samurat. Kawatos. Heeh. Bisa asam urat ke. Kitu kulan. Mangga tuh. Jik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Doh. Gerak ini tuang. Nya. Aduh. Kulan. Naon cenah jawab kulan. Teu ngagentraan teu? Henteu. Oh nya. Kedengen abdi panginten. Sok sadenge-denge wae. Sok sadenge-denge. Kuat ka di bening kieu aing ampun. Pintu lakang. Nah hanya Namin tuh gitu tuh. naon cepot nepi ka ngajanteng kitu lan ngajanteng kitu kunaon teh init ieu sih sireumeun kulan. Titingkuheun urang. Ah bener pohoeun piraku pohon udah ketempo ka dieu oge. Nya atuh piraku. Heeh. Ah Dah. bener ieu. Kabeh jelema kudu dibarakeun ku aing. Sinapus up. Punten ah. Punten ah. Sagala rupa hoge panginten kedah beres roes panginten. Iya. Udah janglar. Da abdi teh datang ka dieu leah hate teh. Nya. Balik oge kudu ridho hate teh. Iya. Nya atuh. Ulah nepi ka aya reged
sok komo katunan nepi ka ngomongkeun ka gorengan tuangeun batur. Ya. Ulah kucewas kecewis. Bisi kecawas-kecewis ka hareupna. Ya. Abdi bade naros ka salira. Ya. Dupi salira aya kageuleuh teu ka abdi. Kageuleuh muhun. Aya kacecep naon gitu. Nah, da kaula mah teu geuleuh ka anjeun. Teu geuleuh ya, ngewat teu ka abdi. Henteu. Sugan eta Leres ya. Ai maneh nyarita kitu teh naon? Kahiji teu geuleuh, kadua teu ngewa ya. Gaduh dendam teu ka abdi. Oh, ya. Henteu. aya kacecep gitu. Bisi aya nu belang kanggo kalakuan abdi ka salira. Aya teu? Henteu. Boga teh goreng juga. Jadi teh naon? Henteu. Tapi rek terus ka salira. Naon? Manya, lamun teu geuleuh mah ka abdi, aya sedawala dibere, aya bapa abdi dibere, aya bintu. Iya. Geuleuh kunaon ngera kunaon saya ka abdi? Belok mata buncelik. Geuleuh itu udah bina teuing. Ngadat omah. Harkat bawa kuring salaku rahayat teh diukur. Dosa abdi teh. Kabina-bina teuing abdi. Pak Dedi ya menyakeun ku aing. Nasib aing nepi ka kitu. Geus mas teh. Nanaon? Kada hulu kana meja sia. Mamun peupeus hijau tuh. Nasib aing nepi ka kitu nasib aing. Ya, hampura poho, ayo poho dibeulat. Da sarua kalau ke jelema kakena ku sifat poho eueuh. Upahan hijau gitu. Kita rasa tah 100 tah. Tah 100 tah. Ya. Jang naon 100 ieu, heuh dahar. Ai caina mana? Buka hayang leuwih kitu sia. Ayo di batur satu tuh. Tah 50 tah. Nuna tuh katampi ku abdi. Nuhun sepuh. Syair mata buaya teh. Jol cengar deui we. Da atuh muni kos nu geuleuh ka abdi teh lain geuleuh poho lain ingetan mah. Heuh nya tah heureun kuleta diingetan kagok abdi teh. Ya. Mata Nya duit teh sapira tapi bisa jadi mata kaituna. bisa dia omong. Hampura cepot kaula teu geuleuh. Heuh atuh matak naon mah teh make jeung kaitu ka dieu cerita teh matak naon ngomong can dibere gitu. Nah, gitu. Agan teh Blak-blakan. abdi teh lain bara main agan. Nya atuh. Ampun masia we gitu. Kagengsi tinggi sia tah mah. Gengsi nama Pangabutuh tari. gede deui. Atas ngomongkeun abdi ngewa. Kumaha maneh. Abdi ge hapunten sepuh heuh. Jiginit sia, sae kelan. Teh geuleuh nya, henteu nya nuhun kitu mah tuh. Bang Blas gredes Alah. gitu mah. Punten agan heuh pek. Rek eta katinggal we ku abdi. Naon? Sia geus gek diwe naon sia teh. Kusa katinggal atuh. Eta buburilakan wae teh dina panangan pali katuhu. Nya dina rema eta kuliah. Ieu nya. Naon teh batuna teh? Ieu hejo Garut. Aduh. Alah, Alah. hejo Garut teh? Ya. Eleh hejo ujung burung we. Jiga nu abdi kapungkur kitu, hejo Garut, hejo ceuli nu abdi mah. Hejo ceuli mah penyakit atuh teh. Penyakit atuh eta mah. Nah, disaruakeun deui. Cing ningagan. Cing cobi ku abdi cebi. Yo. Maksud cobi teh nya hayang ningakeun pas di abdi, heuh cek pek tah punten. Yo. Pake ku abdi. Aduh, jol dipecahkan. Alah. tuh. Hah. Nepi ka ngepas kieu sepuh. Aduh. Nya heueuh sarua we geuning leungeun maneh jeung leungeun kaula teh. Nya Nya saukuran. aduh we. naon pageuh Nya. nah make jeung pageuh duh ka hese tuh mah tuh teuk atuh ramona ulahan teu kengeng kitu make jeung teuk ramo Ditek-tek kamu. iluh Nya. Matak naon? tiasa ditamutlah ku abdi naon teh ieu tamutlah ku abdi jang gaya ieu mah Nya. Ngalagi. saminggoneun lah ke di puih kene ka dieu geus geus nyaho ekol maneh mah kumaha Siapa? kiraha maneh nginjem dipulangkeun pek atuh hayang mah bawa we tak geuning nuhun kolot Geus mirip. bener sadar teh geuning treuh sawargana teh Oh. barang bere we ka abdi heuh jigi Beda gini calon cawarga mah. tong dilatih jadilah balik kitu kae ulah mangga tuh jig assalamualaikum salam
Ya. Rada kena euy Doh beda being raskan Naon? Doh naon deui? aya tarumpah geuning Doh tarumpah eta sepatu kulit sendal kulit merek Toha. nomor sabaraha ieu teh 40 Allah, sami pisan jeung abdi ieu ku sami wae. Ku dikersakeun. Sami we tuh. sok diangge ieu teh nya sok dipake nah geuning jiga nu anyar pamere teh Padahal mah nomor kayak dipake 2 kali di saha di santri nu mere aduh seueur penginten loba biasa dicampur lah ku abdi bawa we bawa Bawa we akang. leras ieu hepek bawa nuhun sepuh Aya leuwih ieu. Doh jadi pak. alah pas kieu euy pas naon logor kitu sia teh pas suku abi mah suka bekahan da nya nuhun sepuh nuhun pisan kana kasihanana pek permisa tuh jig ini alah Nya oh jol tatangahan beh tuh. Aduh naon deui? jalak suren teh waduh hade kitu jalak suren nepi ka gacor gitu gacor teh anjir nu kapungkur abi ge gaduh jalak suren boga jalak suren gaduh ngan abi mah jalak harupat nya Lain manuk atuh teh mah. Stadion eta waktu. gacor teh bisa nagan nu abi teh naon teh baheula gaduh manuk jalak suren kieu pisan Itu beda. nya bulan. nya buah ieu meureun eta leungit abi teh Oh kabur. nah sia teh ngerekeun ting kaing bangsat nya jiga ieu siga pisan mirip pisan lu duh Oh kusarupa deui. jiga pisan jalunya bikang oh nya bikang abi ge sami abi ge sami bikang teh nya Jol disalengorkeun beh. bagja luar biasa tuh jalak suren kabayang pami abi enjing-enjing beres salat subuh teh panginten si dengdang dipayun Bari ngabaheun. bari ngupingkeun itu jalak suren disada maneh kukat-kukut teu nya teu abi teh da leungit jalak suren abi anu maok Nya teu kawul. bikang jiga kieu pisan sorana ge kieu pisan bisi maneh butuh mapek we bawa leres teh hepek waduh akbar Gusti malaikat we sugan nah sia teh Ya. malaikat ieu mah sagala dipasikeun ka abdi nuhun sepuh jig bawa gandeng lah aya maneh jadi teh nuhun ya Aduh. Aduh. Jol diajul teh man. Ya. Cenah ge asupkeun bisi Wah. eta teh da sukana manuk lagu atuh sia teh Asupkeun. ada mah digegem senal abdi mah ku manukna Nya mal tapi dipacok. ka kasopanan pisan manuk diasupkeun jeung sendalna Ya. jeung kurungna we nya hepek bawa jeung kurungna we Wah. parenya tuh jig ini assalamualaikum waalaikumsalam Ya. kalakah disada ampun Teh ku dikersakeun deui nya. Kabeneran wae. pelung teh heueuh Belum we. sok kudang kaberangan subuh abdi duh pasti ngolo teh sia teh Manteu sepuh. cepot lan bisi hayang bawa Top. Gusti Allah we sia nah kalau nanti ngomong teh sia teh kaleuwihan ngomong teh nuhun sepuh saya dipasikeun ka abdi pek bawa we mangpaatkeun lamun heueuh maneh ame hudang subuh sae gelan Ngarah getol ibadah. jalunya jalu Wah. gancang tuh ratus dah Oh, belum pasti atuh Akang. permisi tuh jig ini assalamualaikum salam Loh. Hey. Deh, naon deui atuh? naon sia ngaraneg deui itu raket saha itu raket badminton Iya. aya duana keur kaula we etang-etang olahraga pas sore Nya. diangge kene henteu da kalau geus sape mubadir atuh kitu mah Geus beunang. aya kitu kumaha abi masih kene badminton gelan duh Produk. era nginyeman raket batur abi teh Ah. butuh maneh nya di pasihan mah hepek bawa Ya. bener bagja kalau teh nuhun bisa sepuh Sugan mah bidadari we. Hey. Aduh. alhamdulillah euy hayam aing manuk cenah Ya. raket Hasil Akang. permisi tuh jig ini Ya. Naon deui? ai itu
jam dinding usaha nama kejing usaha nu aing atuh Oh, anu usaha deui. diangge kene nya dipake geuning diantep apa nih tempo jamna sia teh oh nah da sia atuh make jeung kitu patur sagala Kana dicoo jam mah pikirananya. nya bisa sugana dicook waduh salira henteu Lain coo atuh. jiga nu abi pisan kitu teh naon teh kieu we atuh bisi maneh pangabutuh da sia mah loba teh nyeuan jikak jam dinding cokot Tuh. meja bawa TV bawa sakalian sepiteng cokot ku sia jeung tai-taina bubuk ku sia Ya. sudi adi sungkeun mah assalamualaikum mah Aduh. datang si eta ngelegaan we imah aing sagala eueuh Mati lah. nah tah si eta biwirna biwir marketing si eta teh bisaan we ngolona teh ka aing aing diantep sagalanya beak nu aing Ya teh pasti mau tuleng lah. Tuh. tapi da kahadiranna mah karasakan ca Wah, laras. sanajan bari jeung laku lampah jiga kitu oge si cepot teh Kan tenang. dina mangsa seke seler kaula keur aya karepet teu oleh we kula warga tumaritis anu panggeulana datang Ya, pangpayuna. pek cepot sing jadi ibadah bakal jadi halal nyaeta barang-barang ti kaula abi manyu cing pada salamet maneh Sing salah lugan neraya lu mundur wiwit di wilayah rana dan nerah hingkang sampun lumampaan sing lungsur langsar ayat dina ginanjar kawilujengan buyut kula abi maju